Astagfirullah, kuat nyeri. Duh, lapar. Karsa, kunaon? Karsa. Duh, karunya si Karsa, tapi wingis lapar. Karsa, mana teh kunaon? Bara, 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 bara. Jaka, Arya, bisi bapak kaburu eueuh, pusaka disimpen dina hiji tempat anu katsida amanah kalayan luhur, jeung lamun maneh naek kana teh hiji tempat bakal manggih hiji eunteng anu mangalaman peupeus-peupeus. Iya, Salsa. Sacaka, Iya, Saras, iya. Rumbi, saya teh Antana, biasa dia. Salimatu. Kita bisa bilangkan ka dia, saya rame-rame deh. Oke, sebenarnya teh urang teh bade ngenalkeun putri urang ka putra anjeun. Terus, di kumaha? Maksudna mah bade ngajodohkeun kitu. Mantap, jodohkeun. Nuhun. Kumaha we? Orang pikir lawe nya. Oh nyampe saya tuh orang kur badai nyampekeun kos gitu unggul. Sebenarnya aya keperluan lain sih. Jadi tos we. Ngapunten Kang. Ya. Iya tuh. Duh, beri kasihan saya deh ya emang. Iya sih atuh. Duh, kumaha nya? Jang. Kumaha cek amang tadi daek teu? Duh, kumaha nya, Bah? Sebenarnya mah abi tegas boga. Saha? Aya, eta tah budakna Pak Kades, si Imas. Duh. Kumaha nya? Bias lah ku eta ku abah diomongkeun ka eta ka amang. Silakan sampai ya banget lah. Besok we. Bis Kang. Siap.
Jadi di dia tempatnya. Kang gitu cek abah baheula. Oke lah. Mana? Anu cek abah teh nu neun fungsi neun pusaka di tempat anu luhur kita mangihan eunteng anu moal bisa peupeus. Nu mana? Aku di, yap lah. Ya capek. Asal ada ulang-ulang siapa nya kunaon. Tenang Kang. Antum mau bisa pupus. Oke. Kumaha maksudnya aneh nolong karena ajakan apa orang? Da urang ge boga keputusan atuh, teu bisa maksa kitu, urang ge boga hak. Pak, yuk Pak. Oh nanya, adi jeung lanjut ke laut. Gas. Sakit. Naon marane teh make garelut, da marane teh keluarga. Merebutkeun pusaka ieu nya. Heeh. Ya, gue bagi mah. Ninuing teh udang sare.